Inggris jasa ya orang boro-boro orang ke sorga di Arab ya wallahu a'lam. Ji ulah main-main ya. Jadi lemah anu hayang ke sorga mah tetep bae membatasi diri. Hiji meureunanan lalajo TV nonton TV rada dikurangan. Gitu kene HP, gitu kene usaha-usaha nu kira-kira basar remeng-remeng mah berarti kan membatasi diri. Ya mah teu penting malah duit. Kiai mah kieu ngocoprak we antep kiai yeuh. Iya bisa bodoh, aing mah ngocoprak wae aja. Kusia didengekeun teu didengekeun dipake atuh aing mah aing sia mah sia. Nah ayo geus pokona mah aing mah ngadenge omongan sia dia tuh kajeun teuy. Di akhirat jatuh surga malah nu kiai nu Allah, sanunya urang kosi ge ka surga. Jatuh lolos sia boga keyakinan mah. Yeay, paling aing lapor ka Gusti Allah. Gusti, naon tas eta teu satuju ka surga. Emang kunaon lah, tujuannya hosorangan. Ih cek Gusti Panaing pangeran atuh tembongkeun kejujuran pangeran keadilan pangeran cenah Gusti mah adil emang kunaon gitu lah mesti kunaon ya Gusti mah uninga mabok bae kan atuh mah uninga Gusti deuk dikasorgakeun ngan dikanarakakeun heula moal kebel ieu mah ngabok dinyana ngredit dinyana bunga bank dinyana deposito dinyana lah paling 1000 tahun kakelek kan. Iya masih Udin aya di Araf mantep kan nyana tuh aya dek neuleuh kana neraka los aya teh dek atuh ulah aya neuleuh bae ka surga pan nyana menikmati henteu nganeuleuh doang gitu neuleukeun ulin neuleukeun anu lulumpatan neuleukeun anu nginum nu dahar nyana tinggal kerot bae pokoknya kumaha budak letik teh kan budak letik babaturan teh urang geus 10-an babarengan gitu kan batur teh kan mawa beko aju nyana kulapar urang mah hayang biasa menta atuh aing henteu meunang keur letikna sial jasa tah nyana bahas terus bae sakalina dibere digegel teh pas saya tah keur letik kos kitu jasa eta aduh terus sama dibere kene ayo apa henteu ieu mah neuleuh ka surga lulumpatan jeung awewe wah sakumaha film India teh say naik ka nyana ka gunung atuh gunungna ge gunung indah Pak ditagep gurintil kadeuleuh kan ku di Arab sia jasa teh budak waduh Romi panu lecet di surga mah kanjeng kuku mah henteu lecet mah burunganan engkeun neangan obat merah eta muka mantri Mujiono atuh ka ditu heueuh di surga mah naek nyana capek datang ke gunung tanggap brudap datang ke handap seri lecet capek kenek deui ka gunung dicekel boyeuna nona karang-karana bajuna katarik sataranjang masalah si sorga karena ge atuh tinggal eta bae nu di Arab eudeuh teh budak aduh Haji Pendi di Arab geus nyelekot neuleuh nginum neuleuh keur indehoy nu keur lalagaan happy dan lain sebagainya tapi nya nama di luhur dibere henteu lah ceknya aing daripada neuleukeun kos kitu mending neuleuh neraka neuleuh neraka aduh nu jejeritan nu odol-odolan nu nanah nu getih wah geus macem-macem nu diguntingan segala letahna nu digantung nah aing daripada neuleuh nu kitu mending ieu bae ceknya senangan ieu aing ngan udar teh kos kitu pan gaceng ongko pan pasti beres ya ada bandingan iya beca kaji banding dari darah kain lah tapi kebal-kebal kan tebetah nu ceri kan macem-macem iya deh pemandangan kos kia jasa balik deh ke surga iya deh di luhur jana dibere nginum henteu dibere nanaon henteu di luhur eta mah ashabul a'raf ya Allah ya Rabbi
Masya Allah. Tapi tendap mending di Araf daripada di ditu mah. Aju manehanana nyahoeun ka ahli sorga jeung ka ahli neraka yaripuna kullam bisimahum. Ka ahli sorganya nanyaweun, ka ahli nerakanya nanyaweun ku tetengger jeung ku ciri-cirina komo wauh di alam dunia nama waktu keur di dunia nanya nawauheun eta mah batur aing. Ternyata beungeutna teh putih berarti ahli sorga. Wa iya bayadul wujuh lil mukminin nu diasupkeun ka sorga mah wajahna teh harerang bararagus kararasep. Wasiwaduha beungeutna harari deunil kapirin mayoritas Amerika, mayoritas Eropa, mayoritas Australia nu teu iman harari deung beungeutna. Tapi aneh kuari di Amerika loba jasan wae bisa lain lalagaan. Di Inggris kuari per tahun hampir 5.000 leuwih. Di Amerika hampir 5.000 leuwih nu asup Islam. Matak diperketat ku Inggris jeung ku Amerika. Undang-undang lah teh anulah untuk mempersempit Islam, tapi ternyata Islam beuki terus bae asup Islam. Nu mantak kuari rada ditahan ge. Pemberontakan di sisi lain nyana ngebrontak ke negara-negara Islam. Ternyata di negaranya na iloban asup Islam. Lawan Allah Gusti Maha segala-gala Gusti Allah anu kira-kira teu mungkin asup Islam bahkan asup Islam. Anak pendeta sabaraha nu asup Islam kuari lain lalagaan ieu mah ditutupi ku Amerika lantaran ieu pangaruhna terus nyerang negara-negara Islam bocor di negara Nasrani. Ya Allah ya Rabbi, aya nu teu meunang ngadirikeun masjid, teu meunang ngadirikeun mushola, imahna dijadikeun masjid kunyan. Di Amerika di Bitung asup Katolik. Aing menyeri jasa di Amerika loba nu asup Islam ribuan di Bitung asup ke sistem. Tadeuy urang Bitung. Aduh ampun biasalah. Eta lah hidayah dokos gitu. Nah, nyahoeun ashabul araf mah ieu sorga ieu neraka ieu ahli sorga ieu ahli neraka kunaon ieu bisimahum ayat tanda ayat ciri daun cirina bayadul wujuh lil mukminin kasep beungeutna herang siwadul wujuh lil kafirin kafir mah heureureuh kitu keneh mukminin anu daroraka sementara dihideungan keneh ku Gusti Allah beungeutna sebab bakal di neraka. Nyana di luhur Arab neule ka dieu neule ka ditu neule ka dieu neule ka ditu kumaha teh ketika jana neule ahli sorga wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum ahli Arab nu aya di luhur benteng Arab nyana ngagero nyeluk ashabal jannati ka ahli-ahli surga nyana ngomongnan salamun alaikum di luhur bari ngadadahan ahli surga wahai ahli surga yeuh kami di luhur yeuh ngariuk kabeh ka luhur weh jahaji pokokna mah kieu bae ku ari assalamun alaikum kasalamatan Allah kasejahteraan Allah keamanan Allah muga-muga dilimpahkeun ka aranjeun kabeh padahal mah teu kudu diomong kitu ge memang geus aman geus sejahtera tapi naon hayang ngomongnya na meluapkan unek-unek nu aya di atas salamun alaikum tetap keselamatan, kesejahteraan, keamanan bagi aranjeun kabeh wahai ahli surga nikmatilah keselamatan, keamanan, kesejahteraan di surga atau ahli surga wahai dadah Arab dadah ngirah
nyana ngomong kos kitu teh lam yadkhuluha padahal banyana teu asup ka sorga encan asup jeung teu asup ka sorga wa hum yatma'un nyana padahal mah hatena mangaranjug-ranjug hayang ka sorga dijelaskeun ku Gusti Allah kulantaran amalna akur kabagusan jeung kagorenganana ditenggeun di luhul arok ketika neuleuh ahli sorga nyanangan sakadar ngadadahan salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum bari nyanana malam yadkhuluhan can asup ka sorga wa hum yatmauna bari nyana hayang nu sabenerna maka sorga ngan dijagaan keneh teu meunang ka ditu aya malaikat barang dekat ka mana ulah waka asal dekat itu di dia itu kabita bidadari sok dikituanan cak malaikat itu dulu tuh susu cai susu maksudnya siapa cai kopi segala rupa cak malaikat terangan itu tuh nulu lompatan di bukit itu tuh ulah dideleukeun atuh endahannya nak kulantaran diulah-ulah ku malaikat Assalamualaikum gandeng cek malaikat bohong aduh malaikat gak jagaan ya nah capein nuk brol mereka itu laka cek malaikat cemere sub ka sorga wa hum yatmaun padahal nyana harayang luar biasa ka sorga lam yutmi'uhum illa karomatan yuriduha bihim tepati-pati Gusti Allah ngahayangkeun ka ahli Arab asup ka sorga kecuali memang yang merupakan satu kemuliaan nu diharapkeun ku Gusti Allah jang anjeunna aya harapan ka sorga nya geus kikieuan bagi kikieuan nulu deui salamun cicing cek malaikat lah salamunan kayak aya waktu tetepnya salamun alaikum salam datang ke serak-serak aja pengen disalamun bongana tuh pas-pasan amalna Gusti Allah wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin ketika manehanana ningali ahli-ahli neraka neuleuh kabelah kenca ka arah ahli neraka kumaha ngomongna nyana ngangkatkeun leungeun rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin Gusti pangeran abdi ulah ngajadikeun ka abdi sadaya diasupkeun ka neraka dibarengkeun jeung jelema-jelema nu zalim padahal mah memang moal atuh jaga saya di Arab tapi nyana ieu ngaluarkeun uneg-uneg Gusti abdi ulah dijadikeun jadi ahli neraka ulah dijadikeun penghuni neraka la taj'alna ma'al qaumi zalimin rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin asal neuleuh ka sorga salamun alaikum kesejahteraan keselamatan tetap ke arahnya mudah-mudahan selamat aman damai asal dulu ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin Gusti abdi sadaya ulah dijadikeun abdi sadaya ku Gusti diasupkeun ka neraka babarengan jeung nu zalim kabeh bahkan wanada ashabul arafi rijalan ya'rifunahum bisimahum nyana ngageroan ahli-ahli neraka ahli Arab nada ashabul arab nu aya di laluhur benteng Arab teh ngagero-gero rijalan jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum bisimahum nu nyana wau dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina dideleukeun ku nyana wah itu mah gubernur urang jah
Bener tandana itu tuh bener itu mah konde kan. Waduh bener itu bener ja itu mah presiden urang. Wih bener tuh ja itu mah presiden Amerika, itu mah Bill Clinton kan kadele kan. Bener lu keur ieu mah kaset teh nanya. Iya itu Jos Bus tuh wih bener itu si Tom Eng tuh weh bener kan itu si Ahud aya kan. Bener yo itu taekwondo nyarahuan nyana itu babaturan nyana anu keur di dunia nyana. Wow itu bos urang kan. Bener itu mah bos nu keur ieu osok liwat teh urang keur di pabrik teh kan. Nya bener tuh si Cilu. Wah bener si Cilu jana tanya lu disebutkeun pokokna mah nu jana wau ku jana digerokeun sageus digerokeun qalu ngomong nama aunangkum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Cek ahli Arab ngaromong magnankum teh nyugihkeun karanjeun kabeh jamukum eta maneh babalanti ngumpul-ngumpul harta nuku anjeun dikumpul-kumpul wa ma kuntum tastakbirun jeung nuku anjeun dipake kebanggaan katakaburan kasombongan. Horenganan magna. Hei gubernur harta maneh jabatan maneh horeng mangpatem maagnaankum harasakeun ku sia aing teu menang telat mayar ku sia digegejeg bae melalui lurah rasakeun ku sia rasakeun maagnaankum cukup kacukupan paedah horeng harta maneh nu sakitu loba dikumpul-kumpul indog jadi manuk jadi kotok jadi embe jadi kebo jadi sapi dibelikeun ka Avanza dibelikeun deui ka Innova dibelikeun ka Lexus Baby Ben Cadillac Rolls dan lain sebagainya nyieun pabrik di anu meuli tanah di anu hotel di anu dan lain sebagainya ma'agnaankum jam'ukum harta nukum maneh dikumpul-kumpul ma'agnaankum teu aya mangfaatna wa ma tastakbirun wa ma kuntum tastakbirun nukum maneh dibangga-bangga jabatan nu aya di pundak tahta kerajaan jeung harta ternyata ma'agnaankum ayeuna rasakeun ku sia ta eta teh urang tah di luhur Arab kieu bae ge tuh babaturan si Edi nyalanana haji geus teu kadenge sorana ge nya jeung haji kapanasan panggana haji yo dengekeun ku sia magnaankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun harta nu maneh di alam harta nuku maneh dikumpul-kumpul ngawujud jadi kendaraan ngawujud jadi istana ngawujud jadi tanah ngawujud jadi hotel ngawujud jadi berbagai perusahaan wa ma kuntum tastakbirun jeung jabatan-jabatan nuku maneh disandang nu dipake kebanggaan jeung kesombongan ma'agnakum teu mangpaatna karasa ku sia deui nonggeng sia deui sia tah ahli Arab ka sorga encan ngahina bae ka batur. Aduh ya ahli Arab pohara jasa ieu terus didalekeun ku jana didalekeun wah nu keur ini ku aing teh mana ye nu keur ini ku aing hayo sia didalekeun ku jana didalekeun muncul malaikat ieu aing rek ngagero ka ditu tuh jauh jasa tuh emang saya penipu nyana ke di dunia mobil aing dibawa ku nyana teu balik deui mana tuh sangarana itu tuh tonggong aya nomor 9an kapten ke 11 doh
bakari naon diomong ka dia dibawa ku malaikat dijingjing ceuring nah pajar digri ka sorgakeun orang dideketkeun kadinya pet sia epet ya aingnya saha nu keur ieu mobil aing ku sia ditipu teh teu balik deui sia ku ari ka neraka kan main ngampurakeun lain hampura aing nyaopan sia nipu mobil aing nipu nu sasa ku sia dikumpul-kumpul aju sia ngabangun anu bahkan sia jadi geng kapan di pasar anu aing emang teu nyaho ja aing nyaho ma agnaan kumana ka mangpaatna mangpaatna jabukum harta duku maneh dikumpul-kumpul hayo sia wa ma kuntum tastakbirun nu kumaha dipake ka bangga-bangga nu kumaha dipake ka sombong-sombong nanaonan dikitu-kitu tadi nya ka surga mah encah tetep nya geus gahina ti heula bah aduh teh si budak paling-paling emang di dunia ge kitu nya mah keur di dunia ge ngahina bae ka batur teh atuh di ditu ge kitu atuh cek si epet teh biasa ge can ka surga mainna diomong aduh omongnya na diluhur di handap kecuali sia ka sorga dan encan sia ge dirinya sakedeung deui jadi rame orang hari Arafah tuh jutaan sarua bae jutaan atuh sarua bae ratus juta ribu juta atuh rame berarti orang India ka India deui orang Pakistan ka Pakistan deui orang Turki ka Turki deui orang Indonesia ka Indonesia bebene aing mananya ya lu keur ieu ngahina ka aing keur ieu nyana haju dibawa ku pejabat dikawin ka ditu padahal mah cintana geus ka aing haju nyana mere surat sampai di sini saja aing ngeri jasa hate mana ieu si Sarwiti itu tuh nyana dibawa jadi pemborong nyana ka ditu jadi pamajikan pemborong malaikat Sarwiti tah ka dieu nu mana tuh Sarwiti tuh emang enak henteu aing melampiaskan undag-undag cinta baheula aing maka dia bawa ka cingjing ceulinan cek wait ini abang si jasa teh Haji Pendi ganjen jasa Masya Allah itu siapa sih tuh ini abang Epen weh yang dulu cintaku ditolak olehmu weh kok begono mane kabita ku harta haju dikawin ke seorang pemborong di kabupaten haju mane ku kumpul harta nyaho aing geus sia mobil loba ambalaya motor ambalaya sienyen imah dan lain sebagainya wari mana lu dibagakeun ku maneh harta nu dikumpul-kumpul ku maneh geus berani nolak cinta aing rasakeun ku sia ma'agnaankum mana mangpaatna aju ka Epen kawin jeung saha aya ka surga tante sarua ka neraka sarua kene wah teu beres si Epen jadi kos kitu eta di neraka rame horengan Masya Allah wana ada ikurani wana ada ashabul arab rijalan ngagero-gero ashabul arab kajelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum nu nyana warau bisimahum ku tanda-tanda nyaho aing si itu batur aing nyaho si itu atasan aing nyaho si itu bos aing Masya Allah nyaho itu teh lantaran itu teh kepala urang teh pan rakyat dan akan pejabat presiden urang tuh ya kan benar tok ada apa tenang aja yang penting kita golongan karya dianggol karya ini Bapak Presiden yang kami hormati ulama ke kos gitu aing senep ya panas nah bukan begitu Pak Bapak waktu di dunia tidak mengurusi rakyat waduh korupsi makin menjadi-jadi
Berapa periode sih Bapak jadi presiden? Kami cuma mendengar suara-suara Bapak. Tidak pernah Bapak memberikan sesuatu yang mengenakan kepada kami. Ternyata Bapak ada di neraka. Kami tahu Bapak menjadi 10 besar dunia terkaya. Kami tahu sandangan Bapak itu luar biasa, tahta Bapak itu luar biasa, kemana-mana selalu dikawal pakai nguik-nguik. Naon saya tak nguik-nguik, pokoknya nama nguik-nguik bahasanya ngaranna. Ya kami mah di lembur, porweder gitu. Ya nggak sebodoh Bapak baik. Nggak ada pengawal. Bapak mah kemana-mana dikawal itu pernah macet. Kami mah didoyong setengah egeg. Macet ya panas, aju kempes di bana. Duit teu boga, Bapak teh jahogan. Harta aya di Bapak, jabatan aya di Bapak, tahta aya di Bapak, kerajaan aya di Bapak, wanita aya di Bapak. Begitu pula adat, yakni bilangan organisasi, berbagai organisasi, baik organisasi merupakan partai atau di luar partai, aya di lengan Bapak. Wah jangan dukung ke Bapak. Ma agna ankum, mana nu nyukupkeun ka Bapak, nu medahkeun ka Bapak. Ternyata ma agna ankum teu aya paedahna jamukum harta Bapak. Teu aya paedahna eta anu dikumpul-kumpul ku Bapak, di gudang-gudang ku Bapak. Teu aya paedahna horenganan. Ma kuntum tastakbirun, nu ku Bapak dijieun kemewahan, dijieun kebanggaan, dijieun kesombongan, sombong ku harta, sombong ku jabatan, tahta dan lain sebagainya. Ma agna ankum, paedan rasakeun, ma nongeng harto. Masya Allah karim. Ieu sakadar jang contoh ka batur horeng sia. Sing hade ieu engke urang di kitu-kitu engke ku ashabul arab. Ma agna ankum, mana harta maneh, apa aya kamangpatan jante waktu mana dipenta jang masjid cak maneh pan batur heula. Waktu maneh harita teh kapan endek takorub tadoru jang haol pan merena 1000. Pan ai meuli sate mah 10 bungkus. Ai sate 10 bungkus, ai mere 10 1000. Datang ka keseleun jasa anu milihanana. Hampir belaporan ka kula, haji cenah mah ribuan mah beuleum ayu cek. Nya bau cek nya teh urut kahujanan meureun. Beuh budak teu kira-kira eta cinta wali 1000. Geus eueuh kadeuleu gambarna ge geus eueuhan. Ya Allah ya Rabbi menang ti tukang minyak yakin meureun bau jasa. Eta ditu nama cinta wali. Nah ieu mah agnaan kumana dikumpul-kumpul mun kieu mah cek wane usahain. Usaha sia jang naon ieu? Tuh deuleu majelis itu perlu perombakan aing tanggung jawab. Aing mah miliaran ge tuh deuleu pondok pesantren si anu. Aing mah ieu usaha kos kieu ge tuh deuleu kiai anu. Je emang geus isuk geus. Mana tuh pondok anu? Bener emang nasi bener ojol tanah nus cokot waing cokotan teu mah lain nyumbang atuh kos kitu mah nganekeun ka kiai henteu teu mah keur carita doang tuh ku aing mah usaha ge jang itu sebab nu deuleu kaca ku aing Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mun tanpa Abu Bakar Siddiq moal jalan peperangan. Naon nu dibutuhkeun perang, harta pangheulana teh Abu Bakar Siddiq, kiai ge lamun henteu ku aing dibantu atuh heseun nya mantak dibantuan ku aing supaya lempang ieu agama. Kakarak eta mah ngeunaheun nu kos kitu mah. Tuh masjid anu nang aing tuh engselna. Siapa kabar engsel dong? Ye, tuh lawangan mapan ku embe kabeh gitu. Jadi aing mah mangpaatna gede jasa engsel aing teh. Engsel gangan lawang doang. Tapi ban mun lawangan kotok embe ararasu. Berkat engsel aing nutup kan. Jadi mentak aing mah ti heula ka sorgana ge. Di babok engsel bisa sia. Sugih-sugih kan engsel doang. Teu kira-kira budak. Oh, masyaallah. Nah iya urang ieu lamun ngarenungkeun ieu rame jasa masalah ashabul arab. Ketikanya neuleuh ka sorga, assalamun alaikum
ketika neuleuh ka neraka Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin ketika nyana neuleuh nu bararauh nyana ngomong magna angkum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ternyata manfaatna jeung faedahna harta jam hukum nu dikumpul-kumpul ku aranjeun kami waktu anjeun ngajabat 1 periode 2 periode kadituna luar biasa usaha amprekan tina juta kana miliar kana ratus juta kana miliar kana tetean kadituna aing ge nyaho usaha teh antar negara kubaneh teh ku ari teh jam hukum dikumpul-kumpul magna ku moreng teu aya kacukupanana aya teu aya manfaatna wa ma kuntum tastakbirun jeung nu kumaneh dibangga-bangga nu kumaneh teh dimulya-mulya nu kumaneh teh di takabur-takabur disombong-sombong ma'agnaankum sombong ku harta sombong ku jabatan sombong ku tahta sombong ku wanita sombong ku organisasi sombong ku partai ma'agnaankum manfaat masyaallah kan ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah na engke bakal nyana leuwih ngahinakeun ahli-ahli Arab ka ahli-ahli neraka ngan ahli Arab teh henteu salilana di luhur ternyata begitu manehana neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka patengcongan jeung ahli-ahli neraka keur meujeunna kitu-kitu teu karasa wallahu alam sabaraha masana nyana di luhur eta Arab di luhur eta kitu benteng Arab di luhur bentengan Arab teu jaho teu karasa neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka tiba-tiba tala alaihim rabbuk jo informasi ti Gusti Allah malaikat wahai ahli Arab cicing kabeh teu ngomong salemet-lemet aja samek-mek aja lantaran deuk dikamanakeun ya ini wah apakah itu apakah dia kaget kabeh ya ahlal a'rab jempling luar biasa hurang barang hurang kabeh hudang tararungkul kambana khawatir rempang dak nu nyileuk nu noel kabeh nangtung komo nangtung kabeh wangtung udkhulul jannata faqad ghafartu lakum cak Gusti Allah geura ka sorga geus diampura barane kabeh ku abeh surak hore ka sorga Masya Allah Haji Pendi ka sorga teu pantes sabaraha tahun beureun di Arab tapi tetep bungahna luar biasa. Ya Allah ya Rabbi bedol ya Arab bedol. Bedol atuh pantat tadi nama ya ahlal Arab. Rak. Kum langsung maneh. Paget kabeh. Eueuh nu tual-tuel, eueuh nu lurak lirik. Pikiran kabeh ge ka mana ieu ka mana ieu. Barang udkhulul jannata geura asup pada ka surga bae nu ngaluncat sagala weh kuatnya dah ieu teh kadenge ieu pakon gopartu lakum padahal diomongkeun geus kadenge ku nya nu salaliber sorangan pakon ulah gancang-gancang ulah gancang degekeun lah pakon gopartu lakum kajeun jakena geus pasti asal ka surga dihampura gua tuh breng bae geus ka surga wah berduyun-duyun kabeh cek ahli surga itu naon cai tah naon itu
Aduh dipapang kudu di sorga. Pen karena dia emang. Oh, jakjana. Tadi di mana? Di atas sana. Waduh, kabineangan paingan asal geus teu kabagian tempat ya. Tina tarodin teh silih ridwan. Kula boga duit, tah duit dajang meuli, mamang boga barang, tah barangna. Tarodin ngaranna silih ridwan. Secara simbolis dah tarima meulinya mang, ituna tarima meulinya mang. Nah, geus beres, tah kos kitu tah. Eta gak ada jual beli syariat. Mantap jasa. Kuari mah pan urang meuli nyokotan bawa ka kasa ka ditu ngantri ka ditu nyanana make kaca dek tarima meuli jeung saha. Hese ala Yahudi tak urang teh kuari mah pasodoan sabili. Yahudi teh ngahalangan tina jalan Allah. Lamun secara langsung moal bisa langsung punya ada dipantau. Yeun sabar subur. Dijieun minimarket, dijieun supermarket dan lain sebagainya. Sekian tingkat belanja dihandap, bayar di luhur. Transaksi tarima jual tarima. Ieu ge termasuk pasodoan sabili. Pasodoan sabili. Ishtaru bi ayatillahi tsamanan qalila pasodoan sabil. Carana pasodoan sabili urang di berbagai-bagai. Geus puguh diperpolitikan. Kunyana dihalangan tina jalan Allah. DPR tinggal DPR, talar Quran tinggal tepal Quran, sabaraha DPR urang nu talar Quran, tapi lain talarna merealisasikan anak. Ayat henteu ternyata eleh urang atuh berarti ku demokrasi, demokrasi buatan Quran apa lain? Berarti pasodoan sabili Quran teh supaya nerapkeun undang-undang Al-Qur'anul Karim. Ternyata make demokrasi henteu katerapkeun, berarti demokrasi teh termasuk pasodoan sabili anu terus menikmati demokrasi. Atuh neraka. Ayo sia. Ya ulah kitu cenah nyurana, surahkeun ku sia aing ngadanyakeun. Salah awas siapa yang dipentuk siapa? Sarah kan sia. Ayo surahkeun ku sia. Geus lain make peureup teh golok bae. Aing calangap sia. Di barang sana. Itu kuah. Ieu kakarake ieu ilmu zahir, tafsir zahir. Urang nu nyaritakeun tafsir hakiki mah murikak bulu. Tafsir teh kapan aya tafsir zahir padahal ieu kabeh ieu. Jalalain, Sawi, Ayatul Ahkam, kemudian gitu tafsir naon gitu ngaranna Qurtubi, tafsir berbagai eta zahir. Tapi lamun ayat tafsir Syafi'i anu mengarah kana hakikat tafsir hakikat aya karangan Imam Syafi'i. Ayo Imam kitu Maliki tafsir hakikatna masyaallah. Tuh aya bahasa sababaraha naon kitu ngaranna sababaraha sahabat anu nafsiranana langsung make hakikat. Urang mah lamun nafsiran ayat anu eta bae ayat dan kitu ngaranna ayat Ramadan. Wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Atuh eta kapan ayat tayamum ngeunaheun. Tetapi ahli hakikat baca lain kos kitu nafsiranana. Fa in kuntum marda lamun aranjeun garing hate pinuku syahawat aw ala safarin atawa perjalanan menuju Allah tapi di jero hatena pinuku hawa nafsu. Tuh aw jaa ahadum minal ghaid ai ghaid mah kapan eta teh kitu WC isi urusanna dunia atawa jero hatena pinuku urusan dunia. Aula mastumun nisa ai tadi mangan sakadar kahayang dunia kuari mah mastumun nisa ai nisa eta dunia sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun al mar'atu mata'un wa khairu mata'iha al mar'atu sore berarti awewe eta dunia. Aula mastumun nisa ditafsiran ku ahli hakikat mah eta adalah manehanana bergelut dina dunia. HP jaringan jang dunia, organisasi jaringan jang dunia, partai jaringan jang dunia. Nah, ieu bergelut lamastumun nisa dunia. Palam tajidu ma'an hajun teu manggihan jelema, ma'an teh cai tapi jelema anu yang ngaluruskeun ya ne Kangjeng Nabi teu kajamanan Kangjeng Nabi ma'an teh
malam tajidu man temanggihan Kangjeng Nabi sahabat temanggihan ka sahabat tabiin temanggihan ka tabiin jangan luruskeun anak guru mursyid malam tajidu man teka pagi jeung jelema-jelema nu ngalempengkeun ngabersihan qalbu fatayammamu sa'iran thayyiba tayamum bae geus ulah make cai cara tayamumna kumaha terserah gerak guru mursyid anu nyahueun oh siapa penyakitna ieu tayamuman. Nah, Haji Pendi, ya, hadir, nyokot lebu, nu loba, sakumaha loba sakintal, kumaya ayu sih mah mending dilebuan langsung, dilebuan, nah, gali heula aja lebuan, paeh di dinya kajeun tina paeh, si wadehem segala rupa, eta urang we, ieu lah urang nyaritakeun ayat per ayat, masya Allah. Orang lamun nyaritakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum make hakikat ya Allah ya Rabbi geus teu daya teu upaya teh aya ayat tafsir hakikat anu dibaca kudu ku ahlina sebab besi salah ieu ge sarua istarau bi ayatillah make majaz heula eta teh jang notor kana makna hakikat di mana anku istarau salah lantaran isyra mah engkena bakal ayat timbal balik tapi kapan ieu mah istibdal geus mulai make majaz ieu ge geus bagian daripada mengetahui secuil hakikat kuarin sebab make korena kapan nah istarau ngagantikeun ayat yakni Gusti Allah an ayat Allah teh Gusti Allah kok bisa pas gitu sih kapan urang teh kabeh tercipta ti Gusti Allah teh tina cahayana nyokot ku kang dibaikeun ka Kangjeng Nabi tina cahaya Kangjeng Nabi jadi alam ieu teh kapan cahaya Kangjeng Nabi asli lama kapan Gusti Allah ayat mantap kabeh jadi ayat ya teh gunung ayat Allah laut ayat Allah tatangkalan ayat Allah urang ge ayat Allah mantap urang ayat Allah geus lamun urang nempo secara zahir jelema lamun secara batin ieu teh tajalli Allah geus luhur teh tajalli teh aya ge di lembur mah haji sajali ieu mah tajalli ieu kan Gusti Allah bisa ai eta sia hirup ai hirup usaha nu Allah atuh tajalli Allah di sini ai gerak nang saha nang Allah bisa henteu lamun ku Allah teh gerakeun atuh henteu berarti kan tajalli Allah digerak nu aya di sia tapi urang mah can datang kan ka dinya kulantaran can datang nu kadeuleu teh si eta bae udin bae haji pede bae kadeuleu bae ungkuk-ungkugan lompat leumpang si eta bae can datang urang tapi eta sebenarnya mah ayat Allah tajalli Allah di eta nah ieu kan istarau bi ayatillahi tamanan qalila nah lamun keur nyaritakeun tamanan qalila gambaran tamanan qalila Kangjeng Nabi mun nyaritakeun sorga teu terasa urang aya di sorga ketika ngagambarkeun dunia lu hina terasa hina dunia teh sehingga leuwih tibatan bangke kahinaan dunia loh urang teh keur di majelis heulah kaluar bae sendal leungit marah eta dunia teh goblok sendal aing sendal kulit siap bok hei urang eta kita hese istarau bi ayatillahi tamanan qalila batak basur bisa nafsir hadir bisa nafsir ieu tafsir koski ge masih zahir kene nayalah fasaddu an sabili ngahalangan tina agama Allah di mana cicing di pamarantahan maneh teh ayat Allah kunaon atuh ayat Allah kok bisa henteu make karena ayat Allah nah iyalah bagian siksa mentak kadeuleu ku ahli-ahli Allah mah jelema-jelema anu henteu make ka ayat Allah sebab naon henteu batin zahir ku ahli nama zahir bahkan kaambeul lamun jelema cinta jasa kana dunia teh mantak besi aya kiai misalnya datang urang kieu bae kos kula lamun datang haji kana kieu asa teu kuat keur mah hatena dunia kewek deui kita aja teu mandi deui tadi emang meureun panyakit bau badana aya ti keur ieu teu leuletik bau sering ahli Allah begitu
tok besi zarah misalnya ka biblut ya aja biblut mundur etak geus kaambeul aja pendi ke Jakarta ngandeuk naon kitu ziarah ka Habib Lutfi malam Salasa kan sok aya di Jakarta Habib Lutfi na aya tapi ngonci maneh taek terus assalamualaikum waalaikumsalam sora no ditungguan datang ka subuh cak Habib Lutfi aing mah kajian salat qada daripada magian nyana qada eta kunaon eta ka ambut dijauhkeun saha nu datang ka ambut di ibu lah sangka Masya Allah lain seetik wali-wali Allah anu bisa ngambil dek datang hiji jelema almarhum abah baik aya hiji jelema susah jasa kunaon teh abah nungguan bae di lawang teh begitu datang wes nih berarti sakulanya ada keur nungguan ieu bener bae padahal mah jelema susah teh geus lila erek ngobrol bah kok eta disabut kitu hatena bersih satnya jelema biasa aya deui kadatangan kiai bebeja heula lama nah kiai anu rek datang oh iya teu naon barang mau datang ka dieu hees bae apa eta kitu ge abah beda udangkeun bah tamu kiai anu diuk bae oh balik deui ka dieu ku ibu teh kan titah diudangkeun abah sia udangkeun tuh saya tamu diudangkeun bah tamu teh titah diuk bae balik deui ka dieu kasar urang ngaudangkeun anak ieu mah teu beda jeung sia gula tak kaambe lain sosok kiaina tapi batinna terlalu cinta dunia hangru kan bau ente jadi ibu kula mendeuk nanya we ka kiai kuari bawa tuh lain bau ti awal ge bentek jasa ieu tapi lamun si eum Allah alam henteu beureun barang datang nu dua jadi bau aya sabanan qalila laletik hilang bau Masya Allah kan lamun Pak Syabul Qadir geus bisa ngabuktikeun nyekel apel dititah dicekel ngurucut getih neuk sanu daek nadahar apel kuraja kita dicekel dipencet kieu keluar getih berarti kan ieu apel menang meuli duit ti nagara eta teh kan getih rakyat masa kiai menta ka nagara pake ngabangun majelis nu mentak baueun kiai ngabangun pondok duitna ti nagara baueun ngajeun kumaha ge santri teu betah motok wari majelisna bagus pondokna bagus santrina lake kiurano leia wih iku hangru apa itu hangru ya wis lah komo dahareun komo di dahar kurang kita gambaran-gambaran ahli hakikat Masya Allah karim nah iya bapak saduan sabili ngahalangan deh tidak lempangna agama Allah luhurna agama Allah dihalangan ya Allah ya Rabbi di negara behulanan guari mah soal jilbab bae dipermasalahkeun berarti kan pasaduan sabili ayo raramean ulah kunaon anu make cangcutna kita dipermasalahkeun susu kadang sapotong tadi masalahnya malah mah di DPR dibahas jangan sepotong semua ayo saya korupsi dan lain sebagainya pasaduan sabili dalam rangka pasaduan sabili urawa kan eta kakara ngabahas ala kadar nah kuari secara politisnya pasaduan sabili kumaha ekonomi secara ekonomi pasaduan sabili kumaha urang mah nu jelas-jelasan teh larangan-larangan zahir tapi kan di negara mah lain make aturan-aturan pasaduan sabili urang di jerona aya cilaka kajennya nama keur ngurusan negara tapi ai kiai-kiai teh mah atuh cukup bae ku ngadoakeun nu penting tentrem penting aman jauh presiden mah bahaya menteri atuh cilaka nunggu urusan atuh teu kumaha ngan urang ulah terlibat urang mah ngadoakeun balalanderna bae beres geus kae ulah sok hajupu nya nguyup nya nguah wah cilaka teh mah kiai geus kitu batu ya Allah ya Rabbi mantap kaya kieu teh gua deuk ieu naon kana ngaranna deuk pangbenerkeun masalah naon roib ayo henteu teu kudu ka dieu ka kiai anu bae sarua bae teu hayang iya tuh kiai anu geus pinter embung
siapa sarua bae lamun ngabagi di dia jangan begitu ente emang kunang gitu embung jakan teh mana atuh geus lah teu bisa ngomong kumaha iya teh coba ngomong ente lah teu ente omong we ente lah teu ya hese teh geus ku situ teh hese tah debatak loba jasa kiai anu aya di hareup mah bangun bagus jadi tukangan mah horenganan nyamual ya di pamarentah teh konon kara segala nyen proposal dan aya di hareup bagus di hareup manul masyarakat di hareup lumater engke geura ge haseupna bakal ka abah haseupna eta dibere kitu naon geus mambuz embung jelema teh dibere embung sok kuari kiai pinter hajunyana pernah jadi mui sok geura ka ambeuna beda ku masyarakat embungeun masyarakat ngondang ge embungeun heran atau tadi di partai Golkar deh itu aya nu ditahan ngan ngambe batin teh ngambung lah lain kiai teh mah naon emang eta ore koros tuh kebal tukang ceramah ge sarua kebal ge bener ge mah beneran ya ih bener kasar tukang ceramah ge sarua bae sarua sebab di benak hatina dunia sok geura teu kudu dibejaan ku kula teu kudu disebutan kiai anu tukang ceramah kakolotakeun tetep bae ceramah deleukeun kaambean ku masyarakat moal sebab dah tidak dibeneran lain ceramahna hubud dunia sok di Bogor aya tak kiai anu tata dina hebat pan ceramahna terus berda kakolot teu nu ngundang ngariung kaca dah cenah kiai mau ngomong ngariung bae emang hayang kita mah gambaran goblok sia kita mah gambaran mah oh di Cianjur aya Cianjur wah udah sakulakan mah heula santren di Picung aya teh kiai hebat santrina keur zaman kula di Picung aya 200 hebat kabelah dia ceramah kuari santri eueuh nu ngondang ngariung jelema jak-jak keneh di Sukabumi kula pernah masantren di Sukabumi 2 tempat aya teh hebat ke kiai di Sukabumi zaman kula warga belah dia masya Allah pernah ka dia gawe mah kali nyaritakeun eueuh santri eueuh pangajian di Garut atuh bojoku orang Garut tuh aya weruh temen ge wis arep di Garut wis weruh kabeh Ilaian Cikajang Samarang weruh Limbangan seluruh atuh baki mah ulin bae meureun main bae eta mah atuh di Bandung nya nyawa jasa kula Bandung Masya Allah babaturan gua ambal aya di Bandung aya jelema nu pinter jasa hebat pasantren ge di tingkat santrina loba kuari siji ora ono eta mah lemesnya sa Jogja tuh bang boten wenten wari acul-aculan we jeung calon bupati ancul-anculan imana mah bagus mobilna aya sapatuna erang tetapi ngarumas hatena santri hiji-hiji aca pengajian masyarakat teh nu daek ngambean sama sekali sok geura ge musibah eta kiai kos kitu teh musibah aing ngomong di hati ke hati mah sarua nyeri cerik ya Allah ya Rabbi kunaon jadi kos kieu hawa nafsu Bandung lain hiji babaturan kula aya nu lain babaturan kula ge aya anu wah geus buka lama terus kalau panjangnya datang ka Gunung Halu nya naon kabeh si Lilin terus ka ditu ka Babusal ka Gunung Halu nyaho jasa si ieu mah kurung batokeun ban hirupna teh itu nyaona naon nya mah mun cara lauk betok lauk betok sumur didinya deui betok sumur mun cara boga pamajikan hiji ka dinya deui kata limbang siapa pasaduan sabili kata limbang pasaduan sabili maksudna naon sing hade ieu urang katitipan ilmu kade ulah datang ka pasaduan sabili kade ulah dong kiai emang kiai ngaharamkeun naon ngaranna ngeureun ya saha nu ngaharamkeun henteu kiai mah kalah ulah sok sempit-sempit teuing emang kita bukan hiji gas kredit ya tanggung jawab di akhirat jeung mama ambo mama ngojai di neraka babarengan ulah sok sabarangan fasaddu an sabili
innahum sama kanu ya'malun. Eta lah jelema-jelema kafir-kafir panggoreng-goreng ngapagawean nu dipigawe ku manehanna naon saduan sabilih ya yarkubuna fi mu'minin. Kafir matara aya ngaraksa ngajaga ngariksa deudeuh ka para mukminin henteu aya sugan aya kakarabatan teu aya illa waladim janji-janji sudah ditepet teu aya kafir karakter kafir seperti eta. Iyalah wa ulaika humul mautadun, jelema-jelema etalah anu moal liwat wates buang kawarah luar biasa nu jadi bahan ruhak neraka. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan orang kabehan dibere bentang mata hate sehingga orang gede hampura bisa tobat ka Gusti Allah, ngaku karena kesalahan-kesalahan ja orang manusia biasa, tapi orang bisa tobat ka Gusti Allah sehingga karasa tetesan tiisna tobat diterima tobat orang ku Gusti Allah, tur bisa ningkatkeun ibadah ka Gusti Allah, deket jeung Gusti Allah, cinta kapan. Masya Allah aya deui make udang-udang make jaket. Kumaha sih teu nyetel teh budak. Mantak zaman SBY eta Agim ieu keur carita nyetel. Agim kan lari pagi jeung SBY make udang-udang. Weh cek ulah ieu ya hebat teh ka anak teh. Hebat peleba mana? Ieu make udang-udang bae. Ieu nu kos ge bodoh ngaranna. Masa lari make udang-udang. Lari baru lain make udang-udang, lari mah make framing, ulah make nanaon, priwit teh trit. Tapi pinter gitu ngaranna. Ini saya Agim teh teh ke zaman SBY nyana kan diorbitkeun lari pagi jeung SBY atuh lain selain salari-lari deui teh mah sarua teh ge pencitraan keneh ngani mah keur carita make udang-udang salah. Udang-udang mah jang salat ngariung ge geus kudu make udang-udang langsung ieu mah ngariung make udang-udang aya salat teu make kopea goblok beureun teh jawab teh karena teh nyuruh eta ki pudoli kos kitu tah urusan nyuruh. Iya, ikir cerita istarau bi ayatillah samanan qalila. Masya Allah. Saha anu bisa maca ayat berarti kan Allah ngagerakeun lain sembarang. Atawa nu ngadengkeun ayat ya Allah lain sembarang. Nu mantak datang ka reup sare. Eta teh naon ku indah-indah. Mantak kiai lamun datang ka murid HS hebat eta kiai. Bisa menyejukkan hati murid. Pantau geung habak. Ishtarau bi ayatillah samanan qalila. Hanya demi meraih samanan qalila dunia. Jabatan aya dinyana, Quran aya dina punyana, tapi hese nerapkeunana hanya demi samanan qalila, boro-boro nerapkeun keseluruhan fikih, datang ke urusan jilbab bae kurang kumaha di DPR, lu pinter lu talar Quran dek nerapkeun eta bae ge masyaallah kuasa dasar hanya untuk samanan qalila sampai saiki dereng ada keputusan mengkonon laiki ayat teh istarau bi ayatillahi samanan qalil bacakakeun ge saking DPR maring DPR ku sira iso ora siki baca ki aja mengkonon sira ngaji nek endi sira ing Cilongo bae kajangan jeung kana endi saya ngaji. Ingat maring aku baik. Saya mau ngomong jadi acak-acakan gitu. Aduh ya Allah ya Rabb. Hanya demi samanan qalila jabatan, hanya demi samanan qalila tahta, hanya demi samanan qalila wanita, hanya demi samanan qalita. Nah, dengan berbagai samanan qalila dunia ditinggalkan ayat istarau bi ayatillahi samanan qalil. Kajen tama batur man DPR mah emang keur ngojai di neraka tama kos kitu mah. Ieu bae kiai nu di kampung ngaranna bae kiai salafi tapi ka pendopo deui
ulah nyilek ka dieu sia biasa bae aing kasinggung biasa bae hanya samanan qalil ayat digantikan ka duit 1 juta 2 juta 10 juta naik ke panggung hanya untuk samanan qalila ishtaraw bi ayatillahi samanan qalila engke kumaha di akhirat mah tah ieu karakter kafir seperti itu kafir mah jelas kos kitu ishtaraw bi ayatillahi samanan qalila tapi urang kuari nu jekelan Al-Qur'anul Karim demi meraih samanan qalila gereja kanda tangan bae pedain jadi mui demi kelestarian mui daripada aing teh tanda tangan coplok jabatan wani aing mah kajen teuing kumaha ge demi samanan qalila kajen teuing di akhirat dibeuleum ge da kumaha jabatan aing keur bupati negara urang keur demokrasi aya agama sia agama ulama atuh Islam ai negara demokrasi beratan ke agama sia beratan ke negara sia ulah ngomong kos kitu cenah ieu mah pokona mah kami mendek tanda tangan bae karena kami mah jabatan bupati hanya demi samanan qalila jabatan bupati sabaraha tahun sia ngajabat jadi bupati engke dibeuleum sia di neraka jahanam sabaraha halilan istarau bi ayatillahi samanan qalila kafir mah geus jelas tapi babatok sia tuh pakai babatok bae pantutung ya Allah ya Rabb Masya Allah Karim hanya samanan qalila secuil anu Kangjeng Nabi mah menyikapi dunia teh lain lalagaan pan urang geus sering za Kangjeng Nabi lempang jeung sahabat kemudian cak Kangjeng Nabi itu naon bangke tuan nu bantak dipicen kurang teh hayangeun nu bogana bungeun nu bogana nu bantak dipicen nu kudu bogana kurang ijideun gilaeun Allah menyikapi dunia leuwih ijid tibatan bangke tibatan nu boga bangke terhadap bangke tuh nu bantak dunia teh amun urang nyaho kana hakikatna dunia bau sabenerna mah lamun nyaho kana hakikatna dunia bau sakumaha bauna bangke mendak Kangjeng Nabi ketika Isra digambarkeun ku Gusti Allah aya seorang ini ini kan aya nu henteu bengking mah bengking nya ini nya bengking kan geus eueuh pupurieun geus eueuh pupurieun atuh nya ini mah nya bongkok nya kuru bengking berarti kan geus eueuh nanaonan tah ini saha nu hayang kawin kan ini jadi stadis nah kuari ini tapi dipoles Masya Allah eta ini make lapis ya Allah make lipen weh lipen lagi tengah nama beureum sisina mah hideung dimodif punya pajar artis ya Allah make shadow ya Allah ya Rabbi ieu na di plat-plat aya beureum-beureuman biasa orang gila kan leuleun ini kos gitu kan gila Masya Allah iya makara rencengan biasa ya Allah dadana dibuka deh atuh dadana dibuka ge lamun nontot ayo mah pan ngahelom wah ini parah ini parah ya Allah ya Rabbi nah tapi kan gambaran seperti eta Kangjeng Nabi digeroankan ku ini ya Muhammad anjirni ya Muhammad anjirni tapi Kangjeng Nabi terus bae ya Jibril manhaji saya oh cek malaikat Jibril hiya dunia eta dunia mun maneh nembalan ujianana umat maneh ngocai di dunia kejaranana dunia bae untung maneh teu nembalan Muhammad Masya Allah eta digambarkeun nini-nininya bengkingnya jore geus dipang jore-jorena urang lamun kuari aya nini-nini di dieu hiji bae gila urang pasti kararieu bae komo haji pedi mapan tolol jelema pun geus lakukan bau nini-nini aya jahe onah mungkin dipentang di dieu tapi lamun nini-nini geus kararieu bae kan nini-nini mah bau hamru tuh apa nya nama tuh eta heran nini-nini mah sanajan make esprek bae disemprot bisa lah kurang set tetep bae ka ambeul bae cek nini wah siap cenah gitu marah nini
oh nyahuan bae nah aing sia ka imah ka ambe nah ieu kan gambaran dunia seperti gitu saha nu resepeun ka ini iji tinggal ini mah belu ini mah gila ini nah ieu kan dunia hakikatna dunia seperti eta komo mun Kangjeng Nabi ngagambarkeun bangke masyaallah karim mantap wali-wali Allah geus dibere ilmu hakikat sehingga neuleuh dunia leuwih joret tibatan kocomberan